cuaca hade kieu aduh usaha barangga iya abdi teh ka dieu teh bade tataros naon ya bade nyungkeun panglaris panglaris kengeu naon ya nya panglaris kang ngejualan selesai nama abdi teh dagang ubrut Allah tos ngayakeun promosi atos promosi mah promosi kena gigi uang kembali atos terus dilakukeun promosi kami aya singkayawan uang kembali atos weton nonton nih weton teh abdi teh domba mah 8 linggih di mana linggih abi di Ciseeng linggih mah Ciseeng mah Tentulul molor atau tentulul molor di sawah di Ciseeng terang aya emen saku terang aya emen saku naon eta matak disebut emen saku kitu emen saku teh nusuk pananganna teh kana saku wae kieu tah nya kunaon eta pananganna wae kitu soalna pananganna kieu teh kayak kitu terus tuh Punten mangga bener ilmu padi nya maneh make teh muhun atuh ilmu padi mah kedah dianggo soalnya semakin tinggi kemampuan seseorang maka kudu semakin menunduk aduh bener tapi ayeuna mah teu usum ilmu padi teh euy ayeuna mah usumna ilmu tai jadi sok sanajan dihanap moal aya nu nincak anjing udah rujit tapi anger euy nu alus mah ilmu kanyut tekaluhur tekahanap tengah-tengah we melegang pusing lagi lain bal euy aing datang ka dieu teh di kuburan kokot euy nyeri wae aduh si anjing ku aing tadi geus dituna diselapkeun cokorna tadi tinihan ku standar motor sugan teh moal ngilu isi goblok cager Bang alhamdulillah cager lah nya cek aing oge percuma emang mentok dijawab sih ya mah ceulina anjing geus meunang ngebeton sih mah bakar ripus ya mah kudu mah mana teh meuli obeng bal rojok tah kalau cukang celin terojok anjing Iqbal cager alhamdulillah Aisyah tadi oge cek aing teh aing moal lila ieu mah moal lila ge ngalieu ka aing mau ngalieu ka aing geranya tinggalnya oke aku menunggumu aing nya cek aing anjing datang si ieu mah aing salian teh nyeri kokot teh anjing teh besi ongkoh aing mah cek naon kumaha cenah cek Iqbal cek aing oke geus nemalan teh tadi oge geus nemalan cager cek aing oge kumaha cenah cek Iqbal teh cek aing ge nemalan geus nemalan cager eta kan maneh awak bau lalai anjing awak bau lalai alhamdulillah tersangka bagja iraha alhamdulillah naon anjing iraha naon oh saminggu deui astagfirullahaladzim kumaha duit maneh teu aing ngobrol mah duit ilieur ngobrol si ieu mah etas awak maneh bau lalai anjing kedah dilulur air kawin mah dilulur teh ku sari bangkuang apal aing ge dilulur mah ku sari bangkuang aing ge apal sanes ku oli aku oli mah atuh kacilakaan anjing para goblok ku sari bangkuang dilulur mah apal aing oge kamu ku oli rem hayang pakem astagfirullahaladzim jangar aing menjangar goblok ka orang mana kawinna nu kawin anjing nu kawin awak sia bau lalai goblok nu kawin Lembang nya cek aing nya saya tuh ku urang didukung saya gitu mah insya Allah kayak dongkap abi ka ditu kamana rek bulan madu naon anjing teh tadi ge nu kawin goblok nu kawin anjing nah
bulan madu teh batur mah ka Bali ka Pangandaran ieu mah ka Oyo Ewan nu kawin goblok nu kawin. ya, insya Allah dongkap kayak pulang tuh si Iqbal gerek ngilu cenah rek ngilu cenah ngangge batik jam si Iqbal ngangge batik cenah kumaha Pak tuh ngangge batik polos cenah Musingkeun aji eueuh nu kawin pokona mah moal eueuh nu kawin eueuh nu bulan madu sia rek ka mana ya insya Allah nah kayak abi dongkap da kaul kayak kaul ada kaul nah seetik tiasa ngalagunya orang oge bisi bade dipoto aya abi tos meser HP ngan nyeri hate urang mah ieu meuli HP teh aya geter nama aya ngageter ngan usuraan lain masalah HP na eueuh soraan siana nu budak aji atos fungsi di sana ka counter di omean anger we teh soraan eta HP teh nyeri hate urang lain masalah HP na aji sia nu budak goblok sia nu budak lain masalah HP na nanya nak pun anak mah teu bangor kita dibuatkeun ke pun anak kitu pusing emang tirkeun awas soraan HP pusing aing mah keur nyari kokod aing teh keur nyari kokod nya naon ditambah sia bonge wae kitu mah anjing mengeus sia waktuna kudu modar anjing. Jangan lupa follow, like, comment, dan share. Lain rong ieu mah lamun mana emang duitnya di jalan 1 miliar we di cokot mah moal urang mah moal itu mah tulus kamadalan aing meureunna apal teu si Jack gering naon kencing batu manya jelema kencing batu kena gering teh jadi beunghar ayeuna beunghar kumaha iya kena kencing batu teh jadi boga material aduh atuh geuna aing dipesan jang meuli imah teh meureunnya genah kudu hese ka si Jack we nyata si Jack teh eta jadi beunghar gara-gara kencing batu teh cing lain waasnya eta pas bararijil mah teh dogdag kurang batu ngerinya Jangan lupa follow, like, comment, dan share.